Tah kuring mah ngarasakeun resep jeung bangga boga gubernur sapertikeun Kang Deddy Mulyadi. Sabab naon? Saumur-umur hirup karek aya gubernur sapertikeun Kang Deddy Mulyadi anu katingali gawena, anu katingali nyaahna ka masyarakat Jawa Barat, anu katingali nyaahna ka kolot masyarakat, katingali nyaahna ka budak masyarakat, bahkan nepikeun ka diperhatikeun. Ayeuna budak nu bangor hayang dididik disiplin sagalana anu nepikeun ka hade we kitu eta budak. Ya panan ayeuna mah gubernur sapertikeun kitu. Nya, tah matak gubernur anu sapertikeun kieu dukung. Nya,